Aduh, pararwek kieu aya listrik teh. Padahal mah di store wae buang teh. Pareum hurung aya jadi musingkeun. Kamari pan rame gara-gara aya corona. Kos macan corona teh cenah. Oh, aya boga panyakit, muriangan katepak ku batur. Aya batuk. Tepak ku batur. Abah, gandeng atuh. Naon sia, Bu? Parangsing lah. Bu, beli kopi ya? Yuk ampu teh keur nelepan heula. Yang minum Abah ya, aing parangsing lah, aing gara-gara kitu jadi barata pan Seuleun wae aya boga salak kitu. Aya, Cuk. Tanggal cak ieu undurkeun ka bulan ieu. Ayeuna teh aya deui PPKM darurat. Masih Bah, kadang wae. Ruban katuang, ruban mararaot. Ya cukup taya. Keparabun ame ya. Bah. Ya, kunaon sih kadang wae aing mah. Salah dong, ini ieu ondo centangan ka Abah mah. Kasih mana dong? Tas ngarit Bah tadi. Ngarit. Itu jukut sada wae. Oh, alhamdulillah atuh bager ajangnya. Ya udah urang mah kudu bersyukur, urang penting urang sehat. Itu nama Ulah sehat. penting lu urang mah nya. Bah. Tah ayeuna. Ieu panggol-goroankeun ya ambu-ambu. Ieu Abah tadi di kopi can datang keneh wae yo. Eta sih geus aya gelas. Lain. Lain. Sugan teh kadengeun goroana. Goroan. Kok budak aing mah pamajikan aing teh. Apa aing budak gitu. Bah. Tunggu-tunggu datang salaman soloyong. Ini gawe ngaladok. Si ai budak teh. Ai sondo mah ketor. Bager. Coba kadaya kanana. Ieu mah kepluk. Ieu mah ngehese di warahna deuk. Ieu kopina ye. Nuhun Bu. Tadi aing hayang ngopi Abah teh Bu. Aing pararusing Abah ieu. Bu, coba si Doli jeung si Ondo tah dieu lah. Rek mamatan ku Abah ieu. Naon Bah? Diuk. Doli mana Doli? Aya tadi. Aya. Duduk. Cik, dengekeun ku Abah. Naon? Abah harek mamatahan. Misalkeun lamun Abah geus eueuh. Eueuh ka mana? Geus eueuh maksudna eueuh umur. Nih ya Abah aya 2 pesen. Pesen naon? Kahiji, ulah pernah aya nagih hutang. Lagi hutang. Nu kadua, ieu kudu jaga awak ulah kena kapanasan. Oh, sinar matahari. Nah, ke matahari. Karena Abah mau ngomong penting ngomongin warisan. Maksudna naon sih Bah? 2 pesan eta. Ayeuna pelajari kuduaan. Bah. Naon Bah? Mak. Rapuh dalam kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam dada hanyalah untukmu. Ingin ku ulang hari, ingin ku perbaiki. Kau sangat ku butuhkan. Sing dicangkeun dalam kuburna. Sing ditampi iman Islamna.
sing dihampuraina segala dosana. Abah, ambu bade weh heula arek ngalongok barudak. Ya Pak ya. Ku gantikan tempatku denganmu. Adakah tanda surga itu? Biar ku temukan. Rupanya teh hete kunaon? Ah, ini mah gara-gara siapa, Mak? Nitip pesan dulu. Abah aya 2 pesen. Kahiji, ulah pernah aya nagih hutang. Dok. Wih, hebat lu jadi pengusaha lu. Iya, Met. Biasa usaha kecil-kecilan. Dari mana lo? Kemarin gua baru dikeluarin dari pabrik. Maaf nih, Dok, gua mau minta tolong nih. Minta tolong apaan, Met? Pinjam duit lah, Dok, gua 1 juta aja. Kira-kira 2 mingguan lah gua gantiin, Dok lah. Duh, gimana ya? Bener nih ya, Met ya, lu ganti dalam 2 minggu. Soalnya usaha gua lagi sepi, oi. Iya, Dok, bener. Yaudah. Waduh, Dok, makasih banyak sih, Dok. Nggak akan lama ya, Bang, cabut ya. Yaudah, Makasih, Dok. yuk, sama-sama. Nah, dari situ Mak banyak yang pinjam uang sama saya karena saya nggak tega Mak lihat orang yang lebih susah dari saya. Ditambah saya ikutin pesan Abah Mak, jadi banyak yang pinjam nggak pada bayar. Lama-lama habis modal saya Mak. Akhirnya saya kerja sama orang dan saya juga ingat pesan Abah yang kedua. Kudu jaga awak, ulah kena kapanasan. Mas, sesuai titik map ya. Karena saya ingat pesan Abah, Mak. Itulah sebabnya saya pulang dan pergi naik mobil ojek online. Karena saya hanya punya motor, saya takut terkena sinar matahari secara langsung. Ya, jadi beginilah Mak hidup saya sekarang. Duduk aja Mak, duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu. Sareng saha ka dia, Ambu? Kunaon? Alhamdulillah. So, hari ieu rahasiana naon ieu sukses ieu. Geus ayo. Ambu urang ka jero we ayo. Ngobrolna di jero. Itu berkat Abah. Dia pernah ngomong. Kahiji, ulah pernah aya nagih hutang. Punten, mangga. Bang? Wah, ada Bang. Alhamdulillah. Ya, abi bade butuh acis 500.000. 500.000. Sakeun naon? Iya, Bang, orang tuh kayak keperluan kayak akhir bulan kurang ganti. Aduh, punten. Sanes teu hoyong nginjemkeun. Abi mah mung pegat duluran lah. Oh, iya rezeki ya. Ya saya mah rek minjemkeun. Oke iya rezeki tak seker urang nya. Kalau di kafe itu minjem lain. Atuh nuhun atuh nyobangnya. Langsungna. Atuh abi punten dalanya gede langsung. Oh nya mangga nya. Karena eta mak Ondo tara pernah mere hutang ka saha wae. Tapi Ondo mere sedekah jadina modal Ondo makin berkah. Nuka dua, Abah ge pernah ngomong Kudu
jaga awak ulah kena kapanasan. Mau sinar matahari. Nah, karena ondongan boga sepeda dan Ondo mau jadi orang sukses, dengan kekurangan Ondo, tiap hari Ondo berangkat sebelum matahari terbit dan pulangnya setelah matahari terbenam wae, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rame. Jadi, para pelanggan Ondo teh harapaleun mun toko Ondo bukana lebih awal dan tutup lebih malam wae. Ya alhamdulillah, Ma. Lain Ondo nu hebat, tapi Allah nu mempermudah jalan Ondo. Boleh? Dengerin apa? Iya. Saya pelajari kemarin keluar. Baca awal.